Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup sadayana kumaha damang? Alhamdulillah urang sadayana kapandak deui dina pangajaran basa Sunda. Pangajaran kalima nu ngagaduhan tema ngajenan jasa pahlawan. Dina deget ayeuna materi anu ku ibu bade dibahas nyaeta ngeunaan kecap rajekan. Tujuan dina pangajaran dinten ayeuna nyaeta hideuk tiasa maham ngeunaan kecap rajekan, hideuk tiasa ngarubah kecap jadi kecap rajekan, khususna kecap rajekan dwi reka anu bade dibahas dina dinten ayeuna. Ibu jelaskeun nu namina kecap rajekan heula. Naon ari kecap rajekan? Kecap rajekan nyaeta kecap anu disebut dua kali engangna. Engang itu adalah suku katanya atau wangun dasarna. Wangun dasar itu adalah kecap dasarnya atau ditambahan rarangken hareup atau rarangken tukang. Rupa-rupa kecap rajekan. Nu kahiji aya rajekan dwi reka. Nyaeta rajekan anu disebut dua kali wangun asalna. Salah sahiji kecap robah sora atawa vokalna. Contoh coret jadi curat coret. Rajekan anu kadua nyaeta rajekan dwi pura. Nyaeta kecap nu diwangun ku kecap asal anu dirajekna engang mimiti. Contoh kecap asalna sapu nu dirajekna engang hareup jadi sasapu. Kecap rajekan anu katilu nyaeta rajekan dwi madya. Nyaeta kecap anu dirajekna engang anu tengah. Contoh sapoe kecap asalna jadi sapopoe. Nu kaopat kecap rajekan trilingga. Nyaeta kecap asal anu dirajek 3 kali jeung robah vokal sorana. Contoh kecap asalna tang. Teras dirajek sareng robah vokal sorana jadi tang ting tung. Anu terakhir nyaeta rajekan dwi lingga. Nyaeta kecap anu dirajek wangun asalna bari teu ngobah sora. Contoh mobil. Janten kecap rajekan adalah kecap atau kata yang diulangi. Bisa mengulang kecap dasarnya saja atau kata dasarnya saja, atau bisa mengulang engangnya, atau engang itu adalah suku kata, bisa suku kata yang pertama atau suku kata tengah, atau mengulang sambil merubah vokal suara dari kecap dasar tersebut. Jadi itu yang dimaksud dengan kecap rajekan, adalah kecap yang diulangi. Ayeuna mangga ku hideuk silahkan kalian buka halaman 82. Nah, dina dengan ayeuna urang ngabahas kecap rajekan dwi reka. Nah, kecap rajekan dwi reka. Kecap rajekan dwi reka nyaeta kecap rajekan anu disebutkeun 2 kali wangun asalna. Yang disebutkan 2 kali kecap dasarnya. Salah sahiji kecap robah sorana. Jadi salah satu dari kecap tersebut, jadi kan tadi diulang 2 kali ya, kemudian salah satu dari kecap tersebut berubah vokalnya. Ayeuna contoh tina kecap rajekan dwi reka. Kecap dasarna dina contoh eta aya coret. Nah, dirobah jadi kecap rajekan dwi reka nyaeta curat coret. Nah, jadi anu robah vokalna yaitu kecap anu mimiti nya. Vokalna berubah jadi u, curat coret. Contoh nu kadua aya balik. Kecap dasarna dirobah jadi bulak balik. Contoh sejenna upami dilarapkeun atanapi dalam bentuk kalimah. Nyaeta aya nomor hiji ulah sok curat coret dina tembok. Nah, jadi ulah sok curat coret di tembok. Nu kadua contohna pami dilarapkeun dina kalimah nyaeta nu ngumpulkeun buku teh bolak-balik ti kelas ka perpustakaan. Jadi bolak-balik itu artinya adalah bolak-balik.
Jadi nu ngumpulkeun buku teh bolak-balik ti kelas ka perpustakaan. Itu kecap rajekan Dwi Reka. Gimana bisa difahami kecap rajekan Dwi Reka? Mengulang kecapnya sebanyak 2 kali, kemudian salah satu dari kecapnya dirobah vokalnya. Nah, selanjutnya kita masuk sedikit ke kalimah pananya. Apa itu kalimah pananya? Kalimah pananya nyaeta atau yang dalam bahasa Indonesia adalah kalimat pertanyaan. Kalimat pananya nyaeta kalimah anu dipake, kalimah yang digunakan pikeun nanyakeun untuk menanyakan hal-hal nu butuh jawaban ti nu ditanya. Jadi kalimatnya membutuhkan jawaban dari orang yang kita tanyakan. Nuliskeun kalimah pananya atau menuliskan kalimat pertanyaan itu di tungtungan diakhiri ku tanda tanya, diakhiri oleh tanda tanya. Tengetan contoh tina kalimah pananya. Nomor 1, saha nu keur diajar maca teh? Nah, eta aya tungtungan, aya kalimat ada tanda tanyanya. Berarti itu adalah kalimat pananya atau kalimat pertanyaan. Saha nu keur diajar maca teh? Kemudian nomor 2, di mana barudak teh diajar? Nomor 3, naon nu keur dibaca ku danu teh? Nomor 4, naha barudak teu daratang ka sakola. Nah, dina kalimah pananya ieu aya kecap-kecap pananya. Nu jadi kecap-kecap pananya nyaeta aya kecap saha, di mana, naon, jeung naha. Kecap pananya saha gunana pikeun nanyakeun jalma. Berarti jawabannya membutuhkan jawaban orang, nama orang ya. Kemudian kecap pananya di mana gunana pikeun nanyakeun tempat. Berarti jawabannya akan berupa nama tempat ya. Misalkan rumah, taman, solokan itu termasuk tempat. Kemudian yang ketiga kecap pananya naon. Kecap pananya naon ieu pikeun nanyakeun barang. Berarti jawabannya akan berupa barang, nama-nama barang. Misalkan naon nu keur dibaca ku danu teh, berarti jawabannya adalah buku. Nah, buku termasuk barang. Kemudian yang keempat, kecap pananya naha. Kecap pananya naha ini gunanya pikeun nanyakeun keayaan. Misalkan jawaban dari nomor 4 ini, naha barudak teu daratang ka sakola. Keadaannya berarti misalkan karena sakit misalkan ya gitu. Jadi keadaannya sakit seperti itu. Itu kecap pananya. Jadi memiliki fungsi dan memiliki jawaban yang berbeda-beda nantinya. Nah, gimana? Apa bisa difahami ngeunaan kecap rajekan Dwi Reka sareng kalimah pananya anu parantos dijelaskeun? Upami hedeup tiasa ngartos ngeunaan kecap rajekan sareng kalimah pananya, pek ayeuna damelan latihanana. Latihannya adalah prakrobah kecap-kecap dihandap jadi kecap rajekan Dwi Reka. Tuluy larapkeun dina kalimah pananya. Jadi kalian buat kecap rajekan Dwi Rekanya, kemudian dari kecap rajekan Dwi Reka itu kalian buat kalimah pananyanya. Contohnya coret curat coret, kalimahnya saha nu sok curat coret dina tembok, sapertos gitu ya. Tiasa dipahami, mudah-mudahan sakitu heula kanggo pangajaran dina dinten ayeuna anu ku ibu tiasa didugikeun. Ternyata hidup tiasa diajar ngeunaan kecap rajekan, utamina kecap rajekan Dwi Reka sareng kalimah pananya. Mangga didamelan tugas atanapi latihanana. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.